Dina hiji poe aya 2 murid, maranehna teh sakola bebarengan, jeung deui maranehna teh sakelas. Anu naramina nyaeta Iwan jeung Yadi. Maranehna teh murid pangbadungna di kelas. Dina hiji poe di jero kelas maranehna keur diajar di jero kelas, tapi guruna teu asup. Tuluy maranehna teh siap-siap rek mangkat bolos, tapi ditegor ku kuring. Tuluy maranehna mangkat bari geus dicaram ge, tapi kuring boga pipikiran rek dibejakeun eta barudak ka Pak Guru. Kuring terus mangkat ka ruang guru kabeneran Pak Guru keur aya di ruanganana. Di tukangan sakola maranehna teh nangan tempat seukeur bolos. Geus poe isukana teh maranehna asup sakola deui. Tuluy kuring mere beja ka maranehna yen maranehna teh dipanggil ku Pak Guru. Dititah ka ruanganana. Ieu urang bawa sakola malana ha? Nyantai we da guruna ge. Maranehna dipanggil ku Pak Guru dititah ka ruanganana ayeuna. Masalah naon ieu? Nyaho ka ditu eta percaya mah. Nu bener maneh? Nya bener. Maneh ngabedakeun urang barolos ya? Nya emang nya kunaon? Tuluy maranehna teh mangkat ka ruang guru bari maranehna ge sarieun. Kemari maraneh bareng dia. Teu Pak, kakabong maneh. Enjingna geus maranehna di jero kelas maranehna dipanggil ka ruang guru. Da kolotna datang ka sakola. Betul Bu, kamari kita. Iya Bu, jadi dia Iwan teh per saminggu berpoe. Abdi teh ngadukan laporan di bantuan sekolahna. Mung dua eta teh sok terus we. Iya Bang. Ulang Pak. Ulah Pak, ulah. Jadi sararea jeung babaturan hayang jadi anu bener. Mun maraneh erek bener-bener berbasikap maneh ulah boros we. Kudu bener di sekolah. Ya Pak, arek dirubah sikapna. Maranehna teh sanggeus diskor saminggu asup ka sakola deui, tapi ayeuna mah maranehna geus saladar tara barolos deui.